Pernah terjadi di pondok pesantren Kresek Garut, udah zaman Mama Busrol Karim. Ayo orang di harapan masjid didinya ayah Mbah Oni ngaranna keur urang kula pesantren ka itu Mbah Oni teh aya kene. Diketrok make tungkeun getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara da dipaehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji. Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Satibi tuker ilmu. Mama Oco jago Samsiah, Mama Satibi jago ukudul Juman. Jadi dia pasti ini orang tuker caknya kula ngaji ka ente Samsiah, ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman. Jadi ngaji lah teh jarago kabeh. Entak balik digenturkeun diiring sakareta ngiring lagi. Teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiringna ku sakareta. Ku jago-jagona ngaji. Geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit, mama teh leungit dibawa ku Raja Jin ka negara Azrak, negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Menang lah. Suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah akhirnya debat atuh jeung mama. Iya mak Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu Mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui. Bari mah bahsul mah saya teh jeung papada manusia. Ieu mah di negara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna. Nya ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai. Dilawan ku mama. Cek mama teh kieu. Lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa. Ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia. Kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh.
Wah, di negara jin teh Masya Allah MK anak aya. Masya Allah presiden ini ke Kalimantan ada. Eta di negara jin teh seperti eta muah poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Oh, ngadu ayat suci Al-Quran, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke. Aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Nah, ye ulah sok iris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin, ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad tapro imat singkatna bae. Singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat, sangat singkat cuman minta mohon. Ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Keresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama ditang imaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama. Silakan mama supaya ngimam mama ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman gue nyana ruku. Ya Allah ya Rabbi Gusti, Masya Allah. Aju jahar deh Bismillahirrahmanirrahim. Biasa waladhdallin di tukang negara goblok. Amin. Caknya nama taraweh meureun. Macam-macam di dunia ku hari macam-macam jijieun jelema. Ya Allah ya Rabbi, kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantap hati-hati, salametkeun diri urang bae ku ari masing hade. Si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan. Jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih. Abyad aswad yang bener nyaon teu aing gitu. Kabeladina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kolor tah kabeladina. Dua dia mah geus HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, ieu mah keur carita mama ajo salam. Pulang deui. Wah, kaget mama leungit. Ternyata kitu ceritana dong. Oh, ajib. Luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan ka babakan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby band Masya Allah sebenernya lamun dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu deuk naon tuh ka lembur tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya na digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana besi deuk balik ka Keresek naik atuh sabulan dibawa ke negara jin sabulan wah gara-gara Mercy tadi bantak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui si mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus dikatrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mama tak kerum ka Gusti Allah aya di luhur para aya bluk begitu mama ngadoa bluk
teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirnya beunang biasa deui per detik ieu masih masantren kana Siti Kolbun ya didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah mimiti engke ieu tah naon garang-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede. Bujur teh gede jasa gede. Pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi Deber 9 lah. Gede gitu lah. Da ieu mah ibu gede mah tilueun eta. Kaget. Masya Allah. Nah carita ora hideung ieu mah. Dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula dongeng ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji nah tah terus lanjutkeun tah Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna Kiai Jamal Toha terus ade Kiai Abdullah terus pika ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan ieu ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu sajen teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian aya raramean di kitu alun-alun aya pangajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Balat ieu mah aya deui teh kiai kadi itu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cekula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuleuh jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedog ieu tah naon garang-garana pan make triplek digedog nya dug dah alhamdulillah aya batur aing kada sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah kadieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain kadieu nahan ngomong tas kerasna nyana bro dug buat kitab segala naon aya di luragan kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar butak geus lompat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya jeung bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag bae geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu
Ai kunaon muncul di hadapan tangkal buah. Aya make kebaya hejo. Ieu na disanggu. Ya sewes juga mojang priangan mah gitu. Kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug. Wah iya. Lumpat deui. Ada jeung jin mah. Masya Allah. Geus teh lalakon sakali salila di itu genep tahun teh sakali kejadian model gitu. Sajeuna teu pernah. Babaturan kula urang Cicalengka. Batur aya kegiatan ngariung segala nyana sorangan bae di majelis kieu. Lah sajeuna Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu. Ajo kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu. Kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco. Kunaon aya nangkep nyana. Atuh ditangkep. Aju ieu lah ieu di dieu. Teu bisa ngomong di naon karang itu dibekem. Aduh kebal diteukeun. Terus bae ditangkep ku nya teh. Atau pan ditangkep nyaho ku jin mah tuh lain rarasan bang. Memangna kurang dah ditangkep. Geus wallahu alam teh maka ditu ngan aya keneh. Kuari lamun nang tangan ka ditu, men ente teu percaya ge ka ditu. Ka ditu 100%. Ente ka ditu terus batu magrib isya bangsa jam 9. Mana Siti Kolbunia? Ge Noel. Iya. Aya keneh, aya nama santren keneh. Iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya. Kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tang ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila di Pandeglang. Ya orang hideung di paehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nya teh tah anakna sok ngaji ka di ngimpi titah ka dieu ini dibere cai ulah ka dieu tuh cekuliat teh geus gering gerak ka dieu cek naon atuh dibere cai bae ka ditu. Masya Allah, alhamdulillah, morotol, padahal macain lagi menangi kulah-kulah acan, ya nom kan, terus menteri cager pae kayak, kita heran dong morotol menteri cair dia 2 kali cager, kita dongeng nak kos gitu, kalau teh mehan orai ya kajian buku mah guys, sebab ini kos orai, ulah besi aya orai hideung amanat, di mana baik, di imah, di luar, di jalan. Ya deh, baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh cenah deh ulah lelempangan waktu tangari. Urang lamun lembang loba ta orai hideung istirahah. Sisi jalan baheula masuk di kokorolokan disebutna hadapan tangkal sering kali. Ieu orai warna hideung ulah dipaehan. Sebab anak kalana jin merupa orai. Ajanan mun di urang ngomong